Sakadang kuya jeung sakadang monyet. Dina hiji poe sakadang kuya keur neangan kadaharan. Ti isukeana nepi ka beurang manehna teu manggih nanaon. Ngahalet ke tengah poe manehna manggih tangkal cau nu buahna geus asak tapi kumaha na teu bisa naek. Lantaran kitu, tuluy manehna bebeja ka sakadang monyet menta tulung. Kieu omongna. Sakadang monyet, uing manggih tangkal cau nu buahna geus asak tapi hanjakal teu bisa naek. Cing tulungan pangalakeun engke paparoan. Hade, tembak sakadang monyet. Di mana? Tuluy maranehna arinit bebarengan ka tempat cangkal cau eta. Sakadang monyet teh tuluy naek metikan cau hiji-hiji bari dituntut di hakanan. Sakadang kuya mah teu dibere sapotong-potong acan atuh bati camuplak we neureun ciduh. Sakadang monyet, mana bagian uing? Pan geus janji paparoan, cek sakadang kuya ngagorowok. Tapi sakadang monyet teu malire, jongjon bae metikan jeung ngadaharan, kalahkah maledogan ku cangkangna. Sakadang kuya pohara nyerieunana, ngunek-ngunek hayang males. Dina hiji poe isukanana, sakadang kuya indit ka kebon juru tani, ngala cabe nu geus arasak warnana beureurem. Ngala genep nu galede ka tembongna bangun aramis pisan. Manehna indit nepungan sakadang monyet. Bibir sakadang kuya teh dipulas ku pucuk daun jati supaya beureum. Tuluy cupak capek, carana jiga nu geus dahar geunah. Ditanya ku sakadang monyet, "Sakadang kuya, maneh teh keur ngadahar naon cik uing menta?" Tembak sakadang kuya teh kieu. "Ah, ulah ngaganggu. Uing teh keur ngeunah ngadahar buah loa paparin ti Dewata. Kakara uing mah dahar kieu nikmat. Cing ngasaan saeutik uing lapar pisan," cek sakadang monyet bari lumah lameh lentang arah di pikarunyaan. "Keur naon make mere ka maneh? Kapan bareto ge maneh teh teu mere cau ka uing, padahal eta teh uing nu manggihanana." "Hampura bae atuh nu geus-geus mah sing karunya ka uing. Ku hayang ngasaan buah loa paparin Dewata," omongna deui leungas-leungis. "Nya ari maksa-maksa teuing mah kop bae. Tuh cokot deukeut tanggal caringin itu, tapi ulah dibeakeun kabeh sasakkeun keur uing saparona." Sakadang monyet teh pihara atoheunana, gancang lumpat rek nyokot buah loa paparin Dewata eta. Lantaran tabeatna hawak jeung sarakah manehna embung nyesakeun. Kabeh dibawa lumpat, di tengah jalan raus-raus bae di dahar. Nepi ka beak, ari beak, adu hajer jeritan awahing kulada jeung panas. Sakadang kuya kacida sugumanana lantaran geus bisa males ka nyeri hatena keur bareto.